motor anyar. Waduh, ya anyar motor hebat lain menang iridit tapi meureun ya. Apa menang iridit? Ya, gitu we lah Kang. Yang ke satu sok sing jongjon we. Ya. Mana Kang? Mana? Tadi ya pada eta neangan randa. Si Akang randa wae. Masa we lah, lamun si Emok datang. Assalamualaikum. Si Torojus. Si Emok datang. Kumaha ti cicilan teh? Malahan datang ka dia boga motor buat teh asana ieu teh. Dalam salah paham, Cek. Kumaha ieu lah. Ieu teh lain motor urang, Cek. Dia mah motor bapak ya, numere ya. Alhamdulillah. Tuh, Cek, ieu mah Ya numere motor deui bae. Aduh, motor si Mama, Cek. Ieu mah, Cek. kanyaran ye. Udah kan sih teh mau kurang 10.000 we lagi. Ieu teh motor batur, motor bapak aing ieu teh. Sok mah ajaran. Ngarenna suarana lembut Kada lecet banget. teh, kada lecet. Pantas di lapan dia ku budak. Tadi AKM. Wah, kumaha ieu si Emok datang? Ada gerak aya laku teh eta dinya. Gerak cek Bibi Ella anu ngomong. Atuh Bibi Ella anu ngomong. Aing mah sieun. Teteh isuk wae ka dieu. Wih, lagi teluga duit tuh. Cek isuk wae ka dieu. Ya, urang can datang ke usaha. Tuh, ieu geus ya Allah ya Robi, geus lieur kieu. Iya, Cek sok lieur. Moal lunas-lunas meureun ieu teh nya. Emang kelihatan. Isukan bae Cek ka dieuna. Nungguan salaki balik heula keur ka gunung. Kenangan karang. Jam baraha isuk ka dia? Jam baraha elah ka dieu. Yang sakieu wae, teteh. Heh, tapi ulah meleset deui nya. Siap. Bibi Ella. Lamun isukan si Emok ka dieu deui. Duit geus aya. Makan kayak orang itu begitu di sisi makam eh. Ieu gara motor goblok teh ieu tah. Aing jadi dicarakan si Emok. Mau motor batur, aing mangan cenah. Non aing mangan cenah ngelapan hungkul. Orang itu pedang ieu we jumput di sisi makam. Nenek anggang. Geus. Eueuh, makaning cenah maca Pancasila lamun dihukum teh. Mangkaning aing mah duit teu boga, Pancasila teu begu. Kumaha isuk aing nya ka si Emok. Aduh. Rieut aing ah. Bella, si Emok datang kumaha ieu? Can boga duit teh. Coba Bibi Ella boga duit teh. Coba yang nyawa Bibi Ella baca Pancasila coba bisa teh? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Naon 2 Bibi Ella? Manusia yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Bang Emok. Assalamualaikum. Silat. Salam, Cek. Naon ka dia, Cek? Kumaha? Cenah janji ayeuna. Salaki uingna can balik di gunung, Cek. Aduh, ieu aing mah. Salaki uing teh geuning lain usaha ka gunung teh, Cek. Papa. Teh goblok ya. Kamu can menang duit. Yang mayar si Emok. Jadi teu bisa balik, Cek. Sok atuh nyanyi mendingan ge. Emok. Ini naon? Pusing gak punya duit. Sok atuh mok jadi naon kitu tah. Kehelak cicing. Arek nyieun konten di apa ke? Yang mayar hutang.
Kamari judi geus ieu ya. Ayeuna nyanyi naon ieu? Kamari judi geus sukses ya. Burat tuh kok nyanyi. Nyanyi naon? Diskusi heula. Daripada nagih temenan. Nyanyi naon sarwela ulah cicing wae. Naon atuh teh bingung. Nyanyi naon coba? Judi. Ulah judi wae lah dosa. Naon ya? Ini nyanyina Bang Emok datang. 1, 2, 3. Bundaro. Jeng 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 jeng. Bang Emok datang. Oke. Dah. Are. Jadi lalieun. Bundaro. Bang Emok datang. Oke, oke, oke. Roblog. Jelema teh menang duit hante, nagih hante menang capek doang. Nu aya malahan aing sina miluan nyanyi kos jelema edan. Sekian dulu video pendek dari kami. Saksikan video kami selanjutnya ya. Bahasana Sunda wae lah. Bye-bye. Ulah hilapnya. Subscribe.